Nyanyikan. Siap, gerakan banget ya. Doang nani banget. Ayo guys, kolot nanti banget doang agang kolotnya. Harun kau. Stay banget lah, yang penting panjang umur. Jangan sampai jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang ada yang ngawas Quran makan bin majengek ngapal orangnya ngenahunnya ngenahun nu bodoh ke kan untuk ngenahun menyahut nyurahkan barang tengenah jangan katanjak bisa kurang jawab dia bisa mukom itu bisa dan nu bodoh menyahutnya yang main bola gitu jangan gue yang masuk beta jangan nu mau bola mampu itu kuat nggak Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq man nahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Muratibul acara nukusim abdi dihormati mugia dimuliakan para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para CS abdi, Pak Ustadz sadayana anu kusim abdi sangat-sangat dihormati oge dicintai. Mudah-mudahan sadayana ditambih kemuliaan ke Allah. Tehilap ka bapak urang, bapak kepala desa, alhamdulillah masih segar. Anu mudah-mudahan bapak lurah dipasihan ditambih kesehatanana ku Allah. Dihasilkan maksud serta tujuanana ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Tur tiasa ngabimbing ka urang sadayana. Ya. Oke, kenging kemuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana, dulur sadayana, baraya sadayana, kenal meureun ka abdi bunya pendek kila rada sengkleh los nu penting laku agur
goreng ngelos no penting lah laku daripada kaset coba kayak we ih no agurnya kamakola tukul arwana orang yang ganteng itu istrinya lebih dari satu cek tukul cek si tukul orang yang ganteng dan kasep itu istrinya lebih dari satu akur tak iya loh aset ya tama hiji atuh nu pecak ge boga cek si tukul kula ge cek si tukul arwana anjing si tukul kakuari ngaduda bae teh ka hati teh eta si tukul begitu lah ngomong orang yang ganteng itu istrinya lebih dari satu baru dia ganteng kalau satu yang pecak juga katanya punya dia mah gitu iya cicing bae ibu mau eta lamun ngomong hiji dua sok merengut gila aing cicing bae cicing ya alhamdulillah para panitia sadayana beh pokoknya nama ibu sadayana gua abdi dihormati ya oge dicintai mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah masyarakat ieu disubur makmurkeun ku Allah amin disehatkeun ku Allah amin ditambah-tambah umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala amin hayang panjang umur kira-kira urang ngadong 1000 tahun deui bendo oi cecemplongan orang 1000 tahun oi sana tuh hayang panjang umur ibu hayang 1000 tahun orang ngadong ayo nandung cenah yang panjang umur 1000 tahun kelar di dunia tapi tinggal tulang daging eueuh kulit eueuh rorongkong malulu sabaraha tahun teh mangeta geus aja 400 medan jadi terlalu panjang jangan terlalu pendek naon naon bu mun panjang teuing calangap mun panjang teuing calang naon terlalu panjang terlalu pendek naon jawabanan yang sedang-sedang seperti umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang henteu pendek henteu ngan 60 til Nabi Muhammad nabi urang panutan urang ngan 60 tilu urang ieu umatna aya kadang-kadang nu geus 60 hati-hati tinggal 3 tahun deui geus sura-suri deui demi aya nu geus 62 tahun tinggal 1 tahun deui kontrak demi memang ingat kadinya Ustaz ya lah tinggal sakitu deui lah aya anu geus lewat hati-hati kok anu geus lewat mah ka mana ieu sabaraha dia umur geus 64 hati-hati ulah surah-surah itu bobo bisa dicokot doang akur lah ya sebab nu ngaran umur mah rahasia jadi urang ieu nu aya ieu sesa dulu batunya kabeh ge nyawa usim corona usim penyakit nu kena mah pae urang nu teu kena sesada dulu hate da geus kolot mah eta anu lempang di kandar anu kikieuan anu batuk anu ngap sesada dulu kurang ieu moal kebeuleuy urang nung turkeun ih mun inget kadinya aing haram nyawanya sesada dulu kurang ieu moal kawana deui pas dinungturkeun seta akur tah di aing neangan duit ongko dileuleut eueuh capen teh urang neangan duit bi lamun kira-kira ta duit teh dibalanyakeun geus numpuk meureun di mah ieu mah eueuh bae ka mana bae ta duit nya laju eta beas nu dihakanan lamun teu dihakan geus tonan ieu dina beuteuh ka mana teh jauh lurah teu kating teh kana beas ih mal ngakarap memeh ka dieu nyatu engke jeung isuk nyatu deui jam 11 barang nyatu deui sore nyatu deui eueuh deui eta bi aing mah capek ta dunia sampai gugus raraga nuntu ari paeh teu mau naon-naon eta aing mikiran tara nya urang paeh sugan maonan ka jero kubur maonan bu ngan dikedeng doang ku awi
Masya Allah, nu sugih nu miskin sarua gitu. Tak ulang ngalamun ai. Jadi si sugih di tagada. Ai pae sarua jeung nu miskin. Masya Allah, sugan urang dia sugih pae mau duit dina kelek 1 juta. Oh. Bi edan ta dunya nipu doang ka urangnya menang capek doang akur. Nah makan malotot cennya. Jadi dunia eta nipu ka urang, bohong dunia eta. Ya, makanya orang alhamdulillah diberi panjang umur ku Allah Subhanahu, kesempatan kangge tobat ka Allah Subhanahu wa taala nya kangge hartina ngasae-saekeun ibadah orang mengpeng orang masih dipercaya keneh ku Allah dipasihan panjang umur nya. Tadi teh saur panitia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kitu cek Allah nu ngajadikeun urang nya. Teu pati-pati aing cek Allah ngadamel kana jin jeung manusia kabeh makhluk aing semata-mata tah ibadah kabeh ge ka aing cek Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hirup di dunia ieu tah ibadah ku Allah Subhanahu, sebab suatu saat orang bakal kembali ka Allah. Orang ieu keur ngontrak di alam dunia. Keur ngontrak Ustaz. Setiap nu ngontrak, setiap nu merantau pasti balik. Merantau mau balik kali. Ujung-ujungna kandak teuing ka di Jaha, teuing ka mana. Lamun disepak meureun kewena balik meureun ka Jaha. Ulah sok ngepak tak salaki. Ulah nasa lagi disepak. Ulah sebab salaki nu mere mat ieu CS kula baheula keur dicaringin. Guru urang kanjaknya alhamdulillah. Lah. Alhamdulillah tepang deui. Ya gitu. Ngan kula mah geus kewoh ieu beungeus kanjak. Ya, ieu ku wasilah silaturahmi. Bener cek Kangjeng Nabi silaturahmi teh di antarana aya 3 ibu hikmahna. Hiji silaturahmi keur teh tahun itu dia pagi deui. Sugan ge mulut deui pagi deui kula. Pantureun ngagonjleng tah. Mantap kula katelahna ki gonjleng. Atuh tukang ngagonjleng ieu ka kula, ka kuari kula. Turun eta kena ngagonjleng, orang ternyata eta gonjlengeuna.